wabarakatuh. Singkuring sareng rekan-rekan di dieu sejak bani nyumponan kana ajaman kamari dina fanspage Sibbanul Muhi kana bade ngaoskeun pirang-pirang hadis anu dikumpulkeun dina hiji kitab nyaeta kitab Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar anu dimana kita dibacakeun teh bade ku sababaraha orang anu benten-benten. Urang lajeng wae urang mulai wae kana maoskeun hadisna. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-hadisul awwalu an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dina hadis anu awal anu kawitan diriwayatkeun ti Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hadau kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saenyana pirang-pirang jelema saenyana jelema anu sok mikanyaah eta bakal dipikanyaah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di dunia, maka kalian akan disayangi oleh orang-orang yang ada di langit, tegasna malaikat. Malaikat bakal pangmentakeun hampura pikeun orang penyayang supaya dihampura dosana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Dina buktina seorang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dieu aya hikayatna nyaeta hikayat Sayyidina Umar anu diriwayatkeun ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kana yamshi fi sikakil Madinah. Sayyidina Umar eta nuju mapah di jalan kota Madinah. Para asabiyan kana fi yadihi usfurun. Maka Sayyidina Umar ningali budak alit. Sayyidina Umar ningali budak alit di dina pananganna teh eta aya manuk usfur. Maka nayal abu bihi. Si sobi eta teh si budak leutik eta teh bermain jeung manuk usfur eta. Farahima Umar dzalikal usfur. Maka Sayyidina Umar itu karunya Sayyidina Umar kana eta usfur kana eta manuk fastarahu minas sobi. Maka ku Sayyidina Umar dipeser eta manuk teh fataqahu tuluy di apungkeun dibebaskeun. Falamma tuwfiya maka dina mangsa-mangsa Sayyidina Umar wafat ra'ahul jumhur fil manam. Maka kaseseueuran sahabat-sahabat eta nyimpenkeun Sayyidina Umar fasaluhu an halihi. Maka para sahabat teh naroskeun kana tingkahna Sayyidina Umar ayeuna kumaha. Faqalu ma fa'alallahu bika. Gusti Allah geus migawe naon ka anjeun, geus dikumahakeun anjeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qala ngadawuhkeun Sayyidina Umar, "Ghafarali wa tajawaza anni." Gusti Allah Subhanahu wa taala teh tos ngampura kana sakabeh dosa-dosa urang. Qala bi ayyi syai'in? Qalu bi ayyi syai'in? Saur para sahabat teh anu ngimpenkeun teh ku sabab naon? Bijudika ku sabab dermawan anjeun au biadalika atawa ku sabab keadilan anjeun au bizuhdika atawa ku sabab zuhud anjeun. Gusti Allah Subhanahu wa taala eta bisa ngampura kana sawe dosa anjeun. Qala gadau Sayyidina Umar lamma wada'tumuni dina samang-samang samaneh neundeun urang sorangan fil qabri di kuburan wasatartumuni biturab maneh dina samang-samang sa maraneh nutupan urang ku taneuh watarok tumuni
jeung dina samang-samang samaneh ninggalkeun urang sorangan di jero kubur. Fadakhala aliyya malakani muhiban, maka asup ka urang nyamperkeun ka urang teh malakani muhibani, nyaeta dua malaikat anu pikasieun toro akli, maka pikiran urang jadi kacau. Warta'addat mafasili, jeung bergetar sakabis sekujur tubuhku menjadi bergetar min haibatihima, saking kusieuna ku eta dua makhluk, ku eta dua malaikat. Wa akhadani, dua malaikat eta teh nyokot urang, wa ajlasani jeung ngadieukeun urang, wa arada ayyas alani jeung arek mere soal ka urang. Fasami itu nidaan minal hatib, maka kaula ngadengi aya anu ngagero, utruka abdi, tinggalkeun maneh duaan ka malaikat eta anu ngagero eta hamba urang. Wala takhawwafahu, ulah nyingsieunan ka manehna. Fa inni rahimtuhu, maka saenyana kaula eta nikaasih ka manehna. Wa tajawaztu anhu, jeung kaula geus ngampura kana sakabeh dosana. Li annahu, sabab ieu jalma teh, ieu abdi teh rahima uspuran fi dunya, mikaasih kahiji manuk di dunia. Wa rahimtuhu fil uqba, maka kaula mikaasih ka manehna di akhirat. Ukhra nyerioskeun hikayat anu sanesna anu bersangkutan sareng hadis anu dieu nyaeta kana abidun fi bani Israil marra ala kathibin minar ramal. Aya hiji hamba Allah di golongan Bani Israil nuju mapah di bukit pasir. Faqad asaba Bani Israil majaatun, jeung dina waktu harita Bani Israil teh nuju kakeunaan musibah nyaeta ku musibah kalaparan. Fatamanna fi nafsihi anna hadza law kana daqiqan la asba'a butun Bani Israil, maka si abdi eta anu nuju mapah eta teh berangan-angan ngomong ka dirina sorangan, jigana lamun ieu pasir teh gandrung, pasti ieu beuteungna Bani Israil teh pasti mana teuing sebeuna eta beuteung Bani Israil. Auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim, maka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala muparinan wahyu ka hiji nabi ti pirang-pirang nabina Bani Israil. Qul li fulanin, bejakeun ka si fulan, innallaha qad aujaba laka minal ajr ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi. Bejakeun ka si fulan bahwa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teh geus ngampura sakabeh dosana, kusabab manehna ngomong anna hadza law kana daqiqan, kusabab ngomong anna hadza law kana daqiqan ila akhirih. Faman rahima ibadallahi, jeung sing sahajalma, maka sing sahajalma anu mikaasih ka pirang-pirang hamba na Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, boh manusia, boh hewan-hewan, maka yarhamhullahu ta'ala, pasti Allah bakal mikanyaah ka manehna. Fa inna dzalikal abda, maka karena saenyana eta si abid anu hamba Allah ti golongan Bani Israil, lamma rahima ibadallah, dina samang-samang samanehna mikaasih ka pirang-pirang hamba Allah, biqaulihi, kalawan sabab ucapanna, law kana hadza daqiqan la asba'an nas, kusabab ucapan anu bieu law kana hadza daqiqan la asba'an nas fawajadat thawab, maka manehna meunang ganjaran. Seperti seakan-akan manehna teh geus migawe kana sedekah gitu. Eta hikayat anu sanesna anu bersangkutan jeung hadis anu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kesimpulanana, Sayyidina Umar ibnu Khattab anu begitu terkenal keadilanana, kasolehanana, kazuhudanana, anjeuna meunang rahmat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teh sanes ku sabab zuhudna, sanes ku sabab
keadilanana dina mimpin manusia, tapi kusabab manehna teh mikanya ka hiji manuk meuli hiji manuk tuluy ku Sayyidina Umar dibebaskan eta manuk cenah hidup dalam aturannya tersendiri. Tuluy ieu hikayat anu kadua, kesimpulan hikayat anu kadua nyaeta orang bisa ku ngareteg dina hatena oge geus jadi ganjaran kudu dipigawean. Hadis susani, hadis anu kadua anu insyaallah bari dicanangkeun kemudian salam Bandung lagi terus cekap sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.